Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadil hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suhada wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa khususan la ruhi syabul qadir ajilani wa khususan la ruhi sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum wa khususan la ruhi Bapak Ibad Badrul Jaman bin Aki Jamil wa khususan la ruhi Kyai Haji Nawawi bin Kyai Haji Syafi'i wa khususan la ruhi Kyai Haji Adang Badruddin bin Kyai Haji Aceh Tapsunji wa khususan la ruhi musannifu kitab Tanqihul Qaul al-Hasis bisar Hilubabul Hadis Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi usulim wa furimasis silatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ini orang lajengkeun kana logatan kitab salajengna nyaeta kitab Tanqihul Qaul al-Hasis bisarhi Lubabul Hadis halaman 23 anu aya kitabna mangga urang samikeun logatanana anu tos aya logatan upami abdi salah dina maca logatna atawa dina maca jabar jaerna mangga urang lereskeun sasarengan. Lereskeun wae di komentar etang diajar sasarengan ieu mah nya abdi ge belajar kitu sanes bade menggurui kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisa asaro ari bab anu ka-13 fi fadilati shaumi eta tetep dina mertelakeun padilahna puasa. Mertelakeun padilahna saum. Saum teh masdar tina lapad shoma yasimu shauman wasyaman fahuwa shaimun wa dzaka masumun tamatak shaimun teh artina shaim teh jalma nu puasa isim fa'il. Padilahna puasa bab anu ka-13 teh qala ngadawu saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Kanjeng Nabi kana basa qala ngadawu Rasulullah qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala saur Kanjeng Nabi qala Allahu taala as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Qala ngadawu Gusti Allah taala bari mal Gusti Allah as-shaumu ari puasa li eta tetep bogana kaula wa ana jeung ari kaula ajzi eta anu ngabales kaula bihi kana eta puasa. Jadi puasa mah nu ngaganjarna ge langsung Gusti Allah. Jadi kualitas puasa urang teh nu kumaha ku Gusti Allah dibalesna eta masing-masing. Wa qala jeung apakah puasa bari ngomongkeun batur, apakah puasa bari ya macam-macam kan puasa teh. Banyak tipikal non macam-macamna. Mata nu ganjarna ge langsung Gusti Allah. Wa qala jeung pantes ngadawu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shaimu arif jalma anu puasa. Parhatani eta ya dua kabungahan. Tah, ya prohu anu ngabungahkeun ieu purhatan bihima kusabab ieu atau ya pro anu bunga ieu si jama bihima kusabab ieu parhatan. Ieu teh as-shaimu teh lain jadi mubtadanya lamun tinggal di tengah nama jadi khobar muqaddam. Ieu jadi mubtada muakhar. Jadi wa qala ngadawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li shaimi eta tetep pikeun jalma anu puasa eta tetep bogana jalma anu puasa parhatani ari dua kabungahan ya prohu anu bunga ye si jalma bihima kusabab ieu parhatan. Parhatun tegasna kahiji bunga ingda iftorihi dina nalika bukana ye si jalma wa parhatun jeung kaduana bunga ingda liko irobihi dina nalika tepung jeung pangeranana ye si shaim. Jadi jalma nu puasa mah dua kabungan hiji puasa dina nalika bunga dina nalika buka puasa nyata waktuna buka anu kaduana bunga dina nalika tepung jeung pangeran dina sabada maotna itu si jalma. Wa qala jeung parantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al khulpu kana basa ul khulpu saur Kanjeng Nabi al khulupu ari al khulupu famusoimi ari ambeuna bahamna atawa mulutna jalma anu puasa atyabu eta leuwih seungit ingdallahi dimungguhing Gusti Allah min rihil miski tinimbang seungitna minyak kasturi. Nah, jadi bahamna jalma anu puasa mungguh Gusti Allah eta leuwih seungit tibatan seungitna minyak misik atau minyak kasturi. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu matak lamun gosok gigi ti lohor dugikeun ka magrib eta makruh, lamun samea lohor masih keneh mubah. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum eta tetep misti karanjeun kabeh bagi naon teh bigoni matil baridati ari nyokot kana gonimah baridah nyokot harta rampasan anu tiis. Qalu mangka ngajawab para sahabat, ya Rasulullah, hai Rasulullah wa utusan Allah, wa ma jeung eta naon al ghanimatul baridati ari ghanimah baridah teh. Qala mangka ngajawab Kanjeng Nabi, as-saumu eta puasa pisitai dina waktu tiris, dina waktu tiis. Al ghanimatil baridati eta ghanimah baridah. Jadi ghanimah baridah teh harta rampasan perang anu dicokot secara henteu perang heula gitu. Jadi secara cokot nanti henteu perang heula, henteu ripuh. Jadi puasa dina waktu kritis teh eta alus. Jadi pahalana gede, ngagaweanana santai gitu. Ngaranna saumu pisitai teh ghanimah baridah. Ibaratna teh wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari saning jalmana. Saur Kanjeng Nabi, soma anu puasa si jalma yauman dina sapoe min Ramadana anu tetep dina bulan Ramadan goparo mangka ngahampura lahu Gusti Allah lahu ka si jalma ma kana perkara dosa taqaddama anu geus ti heula ieu ma min dunubihi tina buktina pirang-pirang dosana si jalma atau min danbihi tina dosana si jalma wa ma jeung kana perkara dosa takhoro anu pandeuri ieu ma Paida tamat tuluy di mana-mana nyampurnakeun ya si jalma Ramadana kana puasa na bulan Ramadan layuk tabutah dituliskeun alai ka si jalma naon danbun naon layuk tabutah moal dituliskeun alai ka si jalma naon danbun hiji dosa oge ila haulil akhiri nepikeun ka tepung taun nepikeun ka Ramadan anu saejeun tepung taun teh. Pain mata tuluy lamun mamot ye si jalma qabla Ramadana dina samemehna datang bulan Ramadan akhara anu sejen jaa mangka datang itu si jalma yaumul kiamati dina poe kiamah walaisa bari henteu aya alai ka si jalma naon danbun dosa tuh. Jadi jalma nu nyampurnakeun kana puasa bulan Ramadan moal dituliskeun hiji dosa oge nepikeun ka tepung taun. Tuluy lamun mamot eta si jalma memeh Ramadan datang anu sejen teh taun hareup mangka moal naon walai salaihi dan bun maka di poe kiamah teu aya dosa ka eta si jalma gitu. Ieu teh lain ahroja tapi jaanya dilihat dina tengahna ge mana tadi teh qabla Ramadana akhara jaa jadi Ramadan anu sejen jaa yaumah lain ahroja ieu teh. Lamun ahroja qabla Ramadana jadi lamun dibaca ahroja kumaha pain mata tuh lamun mati si jalma qabla Ramadana dina samemehna bulan Ramadan ahroja mangka kaluar tina teh yaumul kiamati dina poe kiamah walaisa bari henteu aya alai ka si jalma dan bun dosa gitu artina. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau adina lamun mah ngidinan saur Kanjeng Nabi lamun mangidinan saha Allah Gusti Allah taala bari malur Gusti Allah lisamawati ka langit ka pirang-pirang langit wal ardi jeung ka bumi. Jadi lisamawati mah jama lisamawati pirang-pirang langit lain hiji intina mah lain hiji 2 3 4 5 6 7 lisamawati jama muannas salim aya alif jeung taan. Jadi lamun mangidinan Gusti Allah ka pirang-pirang langit wal ardi sareng ka bumi aya takalama kana yen ngomong ieu langit jeung bumi lakola tak yakin bakal ngomong itu langit jeung bumi teh busro kana basa busro ari kabungah saur langit jeung bumi teh liman pikeun jalma so ma anu puasa ieu si jalma Ramadana dina bulan Ramadan bil jannati kalawan surgana tuh balenna eta surga
bungah cenah zaman puasa dina bulan Ramadan menang surga gitu. Lamun malangit jeung bumi diizinkeun ngomong pasti ngomong kitu busra lana atau busra liman soma ramadana bil jannati. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu ari puasa saur kanjeng Nabi junnatun eta benteng eta tameng minan nari tina neraka. Puasa teh tameng tina neraka kajunati ahadikum sapertikeun bentengna salah sajaranjeun kabeh minal qitali dina nalika perang. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shaimu kana basa as-shaimu ari puasa ari jalma anu puasa isim fa'il shaimun teh tina apa soma ya sauman wa siyaman masdarna 2 bahwa shaimun ari jalma anu puasa idza aftara di mana-mana buka si jalma salat tah mangmentakeun hampura alai ka si jalma sa malaikatu para malaikat hatta yaprogo sehingga paragat itu si jalma. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in kana basa likulli syai'in eta tetep pikeun saban-saban perkara zakatun ari aya zakatan. Wa zakatu jasadi jeung ari zakatna awak jasad as-shaumu eta puasa gitu. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ari sarena jalma anu puasa ibadatun eta ibadah. Wasumtuhu jeung ari repehna atawa cicingna jalma anu puasa tasbihun eta maca tasbih. Wa amaluhu jeung ari amalna ieu jalma anu puasa mudhaafun eta anu dilipat gandakeun atawa anu ditikel-tikel. Wa du'auhu jeung ari doana jalma anu puasa mustajabun eta anu diijabah. Wa dzanbuhu jeung ari dosana anu puasa magfurun eta anu dihampura. Tah kitu nya sarena jalma anu puasa ibadah sumtuhu tasbih amaluhu muraapun du'auhu mustajabun dan buhu magfurun. Ababu ar-rabi'a asyara fi fadilatil faridati sakitulah wallahu a'lam bissawab.